Terus, tuh bapak-bapak ya silakan. Kita tuju live ke dina online. Itu aja maksudnya kurang guna itu dalam negara manfaat kemana namanya. Kurang suka kertas saking kota itu. Materi ini gana halus cocok kermunding mah. Nah itu. Hadirin sekalian serba orang jadi hari nah apa sih sagala aya. Jadi dunia ini negara kurang suka kertas bisa nempo orang Amerika, bisa nempo piala dunia dalam negara. Ibu beli baju online, serba online, ojek. Ayo namanya serba online, ngaji aya ngaji. Lo pada ngumpul ke pengajian jawab deh, geus aya apa ge. Kudu dibutahin ka pangawasan rame keneh guna HP. Ajengan di masjid matunu. Itu dibutuh teh, Pak. Ya ilaha illallah. Padahal mah ya lamun hari korenaskeun. Ngaji online praktis. Jadi kelebihannya praktis, bisa iraha bae. Ya punya, bisa di mana? Baik. Gitu. Ayo ngaji online mah online kedai, cek ajengan masjid. Cek ajengan madrasah. Gitu. Kelebihan nanti. Ngan kekurangan ngaji online mah kurang barokahna. Mungkin ilmu nama leuwih loba, leuwih canggih, leuwih rame, ngan barokahna saeutik. Sabab online kumaha cek kurang resep tuluikeun resep aya molor bae hawe es. Coba lamun di dieu ibu daek teh bae hana teh mana teh. Geureun gitu Pak Ustaz, tos lah, bosen bade bobo. Teu bisa daek kudu nepi ka terus tuh. Itu offline Pak, nyoba boga pahala ibu teh saling gawe sajam di dieu. Itulah tamu sekolah man usajam teh nyapa pulpen, bola tak tubuh harapan tuliskeun sahulu. Itu ukur Bandung kuping. Tapi pahalana khairu min itqi al-raqabah. Lebih hade daripada ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah. Ngaji offline barokah. Coba kurang pahala leumpang di kitu ka dieu, beuki jauh leumpangna, beuki gede pahala. Bisa yang beuki gede ibu leumpang heula ka di Koskoraja, balik ka dulu. Yo, depan sae bahasa gini aya hadis eta Bu, aya tata rencingan, gede mana pahala leumpang jeung naik motor. Leumpang cenah nya capek. Jeung naik motor kurang, kabeh kagere. Jalan apa dulu leumpang dilengkahan, naik motor banyak naik motor dilengkahan. Gitu. Jadi inti nama dua nage bulan nilai plus. Ya serba online ngaji, aya online ojek, aya online nu can aya zaman ieu paling ngising. Ngising online, Ya, mun aya ngising ya, aya teh ojek udah ngageurkeun kuring kawan sana. Aya matak kurang-kurang. Sanajan zaman beukin saking tetep kurang wa tandur nafsum ma qaddamat suiqad. Anu tadi rikat ini tutilah cepat mangkat nu catatan masih suung nu hadir manu ayeuna. Nu tadi teh nu kamari, nu tadi sajan tadi eta tadi zaman madi rikat ini wal bisa balik. Nu can datang masih suung. Nu can datang teh 2023 bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni urang bakal kalaman moal. Geus pasti hirup keneh taca. Kan aya kepastian. Apa balik di masjid ayeuna ge. Taimah. Mudah-mudahan si para jeung suan amin. Saling punya kita cerai maut mah keur saha-saha ge pantes. Memberi bahasa cepat penting bulan marina keneh tah manggi geus kolot. Geus botan ieu. Ngomong ge botan Gusti. Pada amal geringan dina kanyataan ke kolot ke budak ke ora ke kolot kabeh geus waktu nama bakal mah jajan
ngopi erek berantawa putih tekenging engke anaki erek raja tawa kuring KPG pantes kumaha maut beras pangkat presiden Pak Jokowi bakal maut kiraha yang dengar ya Pak Kubu bakal maut kiraha ibu bakal maut barade maut mangga dipayung barade tawaran di Pak barade susu bapak dipayung ke ahli pabrik tersebut barade Pak hadirin sadarik sadayana urang tapal lantar nuna besuma kodam asligot di mana kesma urang bakal aya pertanggung jawaban jelema maut teu kawasa satuan satu mah pae paling tidak anu bilang jelema maut mah bakal aya balik terus balik tu urang di peta pertanggung jawaban Allah sabaraha tahun umur hidup ya dipake naon we eta umur boga hartana sabaraha miliar boga biasna sabaraha ton boga sawahna sabaraha hektar boga duitna sabaraha triliun kabeh bakal dipenta pertanggungjawaban Gusti naik tahun lain 2000 urang hisab yain hasibu anfusakum qabla an tuhasabu urang introspeksi diri sendiri kamari urang gawe naon wae tahun kamari dosa mah kudu selalu diingati lamun kahadean kudu dipoho-poho ulah diingat-ingat karena kahadean mah kudu gawas kana modal bising di bae Pak urang lamun sok dipikiran kana kaya nu biji urang bapak ngahuleng keur pikiran naon tadi urang pikir modal eta tadi masuk itu tahu nah karena keadaan biasa luar karena pengajian ulah geus kamari oge aya nama beda deui nu geus mah keadaan ulah sok diungkit-ungkit deui ayana nyabu ke masjid kudunan 400.000 sewa kampung bergantos abdi mah aya nu bagian batureun ulah atau urang yang didolimi urang membantu ka batur nya manehna bagian tempo nu boga milik boga rezeki tara mere ka urang cek urang teh meuni teu emas padahal urang mah kurang kumaha ka manehna tiap boga duit mere urang mun boga udut mere urang lain teh garana mungkin kana kahade eta mudah-mudahan sigi helas sadayana jeung sigi Pak tadi tadinya man bana baitan man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah nu ngabangun masjidna lillah teh karena Allah teh tara diungkit-ungkit tara dibaga-baga kurang gitu Pak selain gewan cek bukan duit gamuh kurang mah mau jadi masjid moal cek bukan duit kan cek anu dan digawe teh cek tukang cek bas cek dia kulit kamu doang kurang oke sanajan aya duitna malah anu nyeuna mah mau jadi moal cek pakulut teh kudu tanda tangan di urang moal gitu cek Pak ente ilu-ilu deui bebe pakulut ge urang heula ya cek nu miskin teh da kabeh ge mudah-mudahan di urang pada moal jadi nah itu ngaranna akon-akonan terus KPG urang mala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dedaya teu upaya urang minggawe karya ninggalkeun kagorengan itu iwati pertolongan di Gusti alhamdulillah ieu masjid dibangun kalawan megah geuning megah ngalah hareuseun terus geuning dialus-alus mulai teh punya imah benar jadi imah hiji ku sorangan geuning bisa sanggup balik ke halus banyak minyak masjid hiji kurang buat jelema da geus
tadi megah-megah alhamdulillah. Mudah-mudahan amalia ibu bapak sadaya sejahtera sudah bahagia. Ya Allah ya Rabbal. Tugas kurang doain akan dua kali nafaida parota fansabu ila rabbika farghab. Gimana tos tuntas ini tugas kurang diantos. Tugas menuju ke Allah Subhanahu. Setelah tugas ini beres, ada tugas lain anu kurang udah dilaksanakan. Beres masjid ayeuna, mudah-mudahan sih bisa kesian. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dusuk rame-rame masjid anu ngamamurkeun masjid man amana billah. Nyaeta jamaah anu iman ka Allah. Ciri anu beriman ka Allah daek ngamamurkeun masjid. Lamun tara daek ngamamurkeun masjid berarti patut dipertanyakeun keimananna. Iman keneh teu eta. Geuning tara ka masjid. Wah, itu sholat lobios bae di bumi ge tiasa. Nya lamun sholat kabeh bisa diimah, geus masjidna lumpuhkeun. Deui jangan aya masjid ari teh masjid mah. Iman ka Allah pasti. Ari masjid teh Baitullah, imahna lain Allah cenah kuli deui apa? Nama majaz satu. Teu bahasa imah siloka, leres. Kinayah, ai siloka teh silo kabuka. Termasuk masjid mana Allah, nasi baju. Allah orang-orang di masjid dia di Mekah kemal ayat. Terus, maka tinggal pak. Sebabnya hanya kiblatnya saja. Betul. Waliyamudu rabbah hadzal bait. Duka Mekah oke tawaf di Mekah, ibadah di Mekah, akhir ibadah nama Gusti. Eta Ka'bah hanya kiblatnya saja, masjid orang tempat berjamaah. Wal yaumil akhir. Nu ngamamurkeun masjid ge anu iman kana poe akhir. Nu yakin kana poe akhirna, yakin bakal ngamamurkeun masjid. Kalau ieu masjid ge poe kiamat bakal datang deui, Pak. Dina keterangan ketika umat manusia ngaliwat kana siratal mustaqim. Sirat adalah cukang anu bentang antara alam mauqif dan surga. Salamat dina sirat asup ka surga. Dan salamat dina sirat wayahna ka neraka. Dina hadis bagunya digambarkeun cenah seukeutna kawas seukeut leuwih seukeut daripada pedang ipisna kawas leuwih sarua bubuk dibelah 7 hese malah naoge. Ibu bilang mun bercabang bukan 7 bukan hese. Hartosna itu siloka Pak. Gede jeung nasirat kumaha amal-amalan urang. Pondok jeung panjangna sirat, kejam dan indahnya sirat tergantung amal-amalan urang. Yang dina kitab Sulam Taufik diceritakeun Pak, di akhirat zaman dari tukang sirat mustaqim teh aya anu sekejap mata. Dia ningali sirat langsung ngicep bentak. Dia sudah ada di pintu surga. Aya anu dina sirat itu seperti hadirin sadaya kilat menyapa. Puterena, jurela, mulai kilat sok dilatar. Suka naik kilat mulai jolera, jolera. Karena aya kilat mah solera, tere. Aya nu model kitu Pak ka surga. Aya deui anu model hadirin sadaya kawas naik kuda. Mulai kawas naik motor, seak. Kutere-tere. Aya anu lompatan, kawas maraton. Aya anu lumbangan santai. Aya anu kokorodangan. Aya anu esot-esodan. Aya anu buku-nabilan. Dina siratal mustaqim. Itu tergantung dengan amal-amalnya sendiri. Kurang tereh Pak amal, wong ngadan teh. Wah, ada dia. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agung baik orang. Pak langsung dijawab. Orang kadang-kadang banyak. Ketika ada yang kalau turun baru ada. Bisa ada dong. Hai mak, bukan kerkaan mungkin. Nah, tadi pada akhirnya jika itu jemput aku mana ada
Dan ada naki-naki, wah, ya, ini hayat masih tahu. Ayo ada budak dah baru bener. Kalau lagi budak kapas namono kan gitu. Coba pahiri jeung takbiran ya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal kumaha ge ada mah itu hakikatna panggilan di Allah Subhanahu wa taala. Kurang gitu anu iman kalau kana poe akhir mah memeh adat ge geus siap kurang rek salat. Memeh adat. Ulang ada buan adat ajlu bi salat qabla fa wajib bi taubat qabla maut. Ini mah apa masjid teh nu rame-rame jalma anu iman kana poe akhir. Urang ayeuna lamun paribasa ai keur hirup mah meuli ka masjid ari geus bae hayang disolatkeun di masjid. Beureun masjid ge hadirin sadrek sareng pas jalma nu tara salat tara ka masjid. Asup ka masjid, bus teh jalmana jangan dibawa ka masjid pasti karpet tadi nu seserian. Sekarang pet naik ka gua uji jalma ieu. Gimana bae mah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh dalem di bumi hakikatna itu sudah membaca tasbih. Nyahoon ka urang, nyaksian ka urang Fatihah, nya bakal jadi saksi di daerah. Karpet. Mata kan siratal mustaqim apa? Di baheula jeung amal ke masjid. Insyaallah bakal di akhirat dijemput ke Masjid Al-Hidayah. Urang teh kok ningali batur koleang buka. Di saur almarhum Bapak jalma asup kana neraka teh ibarat ka burusut na beas tina karung. Burusut. Jadi loba kene nu kana neraka daripada masuk ke surga. Naudzubillah min. Anta ketika ayeuna Masjid Jamaah Hidayah ningali batur keueuh ya Allah, aku area. Oh, Masjidul Mustaqim disuruh giru mau malaikat sieun. Datang pertolongan ti Gusti Jemaah Hidayah baheula bangunin kami jakan ya asuh. Itu Pak, ya yaumil akhir wa qamas shalah. Dua bangunkan masjidnya adalah diantaranya orang yang suka mendirikan sholat. Besok naik sholatnya, insya Allah makmur masjidnya. Kau melalaki mah, banyak apa mungkin mah, kudu daek berjamaah. Tadi disebut ke sini rai nama masjid ala lagre jemaah bagi santikannya masjid nama ting jerepe jamaah ukur karpe besi kotak amal kopet akhirnya hirup sampore mana ini apa? Itu masjid nama alaranti di luhur nama kelistri di hadapna di keramik aja kalau sinasa letik baru letik ketiluan bahwa di masjid aki-aki kabeh bah monon bah udin bah kebe satu kantari ulah teh di bah kono dasyar wa alaikum tilu kali dua nu hiji geus ungger. Atuh ngomong nang balelol Pak. Maksudna mah tarhib beuleur baktos sabun tilu hayu nu rek saur mah saur gitu. Nanti teh age sekolot apa? Sorangan wae maca selawat. Allahumma sholli ala apa tuh sorangan wae mah jadi wehes. Jak bakonon dedin. Mede kira kamar sidaikeun sorangan bae. Jaga jadi kikireun masjid sahan ulun pasaran goblok. Ini mah bala panipat disalipun kikireun mah keur majalah-majalah. Mun ke masjid da ya pasaran monggo. Boro-boro jalan biasa
sok sieun. Kok anjingan naiknya karena masalah dia. Puluhannya. Malaikat. Akhirna makalah datang waktu subuh bakonon kuragiru ai nyamperkeun kana pohol jeung bedung. Baheula masuk kitunya. Tapi masjid ayeuna mah tara make bedung bae. Baheula mah parah ka dintar tuh bentar nabeuna oge. Wah, kudu make kode lamun teu kitu teh sok disarekan. Lepas subuh mah tung 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 tung. Tung 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 tung. Gitu. Kita teh kode mun teh kitu teh sok disarekan kumaha kieu apa. Kalau ada nyumun kue Jumaah mah kudu lila ada bedug teh 50 kali. Tung 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 tung. Warisan di para wali, beras. Balik wali sama teh gitu, Pak. Apa menggunakan teh caranya sampai keren, beras. Caranya pemeran suara, jadi bagian pendukung tarik daing mana kerjaan mana aki-aki mah bener kalah paeh tarik kowe. Aya nasional. Ada pendukung lah. Coba ya urang lamun ningali ambulan. Nah, ambulan ge pan beda-beda sering nantinya. Itulah ayo jabai ambulan lah ayo mawon lah bekas udon dalam tulisan berarti mereka jemput biasa nama ditelepon kudu gering teh bapak tadi bapak abdi jemput pada ke rumah sakit daya mobil soalnya tuh sakit kalau misalnya kaca bosan ning berarti rek nganter ke rumah sakit biasa. Kalau misalnya geus wiu-wiuan gitu bawa nu di jerona geus naon biasana. Ya pokoknya apa di sana wiu-wiuan. Ini kode kan di masjid tuh ulama ka wiu-wiu. Ingana kaparan cili jeung mah wiu-wiu. Nya aki-aki mah kita bebedung. Kamu bener-bener tegap turun